jauh teuing atuh bahkeun bae da aing mah di dinya naik mobil di dieu ngangkot di dieu ngangkot lamun maneh tidak datang berarti maneh geus mengkhianati percintaan urang duaan. Aku tunggu kau dengan cepat dua patah kata. Dor hengnya hei sedanten wala dia bala tamtama hingga ayo kepung wakul buaya wangga bala daran kuai segatot gaca maju nu kieu mah pake wir-wir yang wir. Wah nu kieu mah lebar standar we maju we hei anjir menit teu aski jelema huap Allahu akbar subhanallah. Hei anjir kelo ieu jelema nepi ka hebat-hebat teuing ieu nepi ka pabelit leungeun aing urang ngajar hebat maneh Gatot Kaca mojoet ala hoya ayo kodor musik sia ayak itu murid aing teh beres Kang lah kitu-kitu ting masih julham we deh versi penyi-hiji lah nya Kang aduh bisa kemarinna dilicikan wasit goblok teh teungeun aing 3 poe teh nyatuna aing pasti gara-gara wasit eleh mah eleh we meureun lah tong balesan eleh mah eleh we keur goreng we padahal lamun dipikeun maka aing Persib moal kaasupan ku aing mah rek dikumaha ku dikumaha ku sabab dina mangsa main aing gawangna geus ditemok ku aing Benaran kuaing Gatot Kaca maju kuat montong ditongengkeun anjing aing mah tara biasa modal ngaran maneh aing Bima aing Bima oh iya Bemo deh Bima nah maneh geus pindah profesi Bima naon jadi petani naon ning eta mah mawa waluh lain waluh itu gada gada oh gado dari apa ya wes ya awaknya kumaha mun keuna si goblok sia manyaan di kumaha je wah iya awas ganas gus
Jorogan Bima aing Ya, boga alat. aing boga alat tenang ya. Naon tak kan? Teh aing mah gegeran euy. Batur make alat aing. Latah jelemana latah. Heuh. Latah kumaha ya? Latah aing mah. Kamari ge aing digigel anjing. Kumaha? Anjingna di tangan di digegel di ku aing. Gegeran. Heeh. Aing melengi TV teh riweuh. Kumaha Kang? Mauk deui ka tetangga. Heeh. Aya buta mah dagor ku aing teh. Iya. Wah tepejat bebatokna ku aing. Pasti atuh eta. Dagor kitu tah. Hei. Sia nu neuk teh euy. Teh nu neuk. Nih jadi ponok. Melit. Meuli teh euy. Ditek pot ditek-tek mah pegat nya euy. Wah anjir patung euy. Tah. Ah. Anjir. Kusut. Wah kusut euy. Kacau. Dandan bener dan. Kita bos enggak bos. Nah, gitu atuh. Nuhun dadan. Lain benek pido anak ka urang dieu euy. Kan. Kapopohokeun itu tadi. Aku mah kitu. Ka urang dieu minta pido anak. Yen rombongan putra Giri Harja Tilu anu dipingpin ku Dalang Dadan nyaeta dina bulan September tingawitan tanggal 18 nepi ka tanggal 5 Oktober nyaeta rek ngilu festival wayang sedunia nyaeta di Charleville Perancis. Beres. Sukses Kang. Lain sa Indonesia deui sadunya di 5 benua peserta nage aya 120 peserta. Beres. Di Indonesia ngan hiji-hiji na cicing cidadan. Sukses. Saromongan aing kitu ka Perancis. Matak teh ayeuna aing diajar bahasa Arab. Nyambung atuh. Bahasa Arab bahasa Perancis. Sugane aing ditu menang jodoh. Amin. Amin, amin. Jodoh teh naon pagawean loba jodoh teh. Pamajikan mah aya. Ngan teu cukup. Sia mah atuh goblok. Teu kadengnya. Kade musuh. Oh kade musuh. Oh siap. Hebatan. Babaturan aing. Nuhun jang nuhun. Perhatian ka aing aduh. Bae ge ngabejaan kada baik beureun. Oh bener Kang, hati-hati. Cenah. Awas. Cinta teh buta. Ngajar teu menang harta. Bohong geningan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Cenah pada satia majar pada gumela bohong ketinggalan bohong tanpa harta cinta teh terasa hampa. Dina lagu boleh kita kompak. Iya dong. Dina lagu boleh kita seiring, seia sekata, tetapi tetap kamu musuh aku juga. Walaupun saya Yang tidak mungkin dapat terpisahkan kembali. Oh iya. Karena kau tercipta menjadi musuh aku, hei banget berem. Tiga belang. Di podaran gua yang dor sewa. Ayo lu hajir. Iya siap. Iya. Iya. Dete benang karasa iya dete benang deui karasa iya gila Siap. de benang bae aji galieun iya wala iya wala Geting namung serat akang. Khawatir tuh. Anjir, ale-ale keluar deui. Getik gitu. Sia teh goblok aing nyawa pantak. Tong nipu kalau lajo teh. Sia teh. Heeh. Alah. Duh, hirup kene tuh. Kok udah hirup kene euy. Tekan. Solali-lali. Solali. Aya teh beunang.
si goblok rek modar ngahina kene ayo teu beunang deui aduh li goblok amekeun ayo ketipu pun badan teu nyeri hate au iya hutang pati bayar pati hutang bilang dibayar bilang bima aing bakal edan-edanan dan poye sanajan aing tinggal sorangan deui aing mau munusasiku mengejar satu yang beas nodot punten ku kaula we ieu mah tegaun supados tereh we udah lami deui kumaha kaula gaduh ilmu anu anyar boga ilmu anu anyar iya halus sot tinggali saya punten tek balik apa buah mau bisa kata gasa saat sana anjing taluk sia rek balik buah mau bisa Mista Maja Utama kasih ular ayeuna rasakeun pembalasan teh aing jang kang aing beri ngadapang ningali di lajur di lapang beri udud ningali nu gelut di tengah aing kopi di ieu tuh ningali jaga anu cing termos engko naon sia aing boga ilmu anu anyar ilmu naon sok dengukeun ka aing Pancabraja aing apa antina aing apa Pancabraja lain ilmu naon dengekeun ku sia ilmu naon tot punten Kang Jelema sanes sombong punten tarik napas heula lepas tarik lagi lepas sekali lagi tarik lepas yo mari wir jam dog jam wir jam dog jam kembali ini kejar tinggal lulus atawi tanaon ada sia lulus tanaon tot keke wir jam dog jam wir tak salah tuh dog jam kemarin ini kejar lulus atuh tot tanaon tot edan Panawa Garelo ampun anak aing gelo tot kersa cagerkeun anak aing gelo kersa aduh mati si cepot si edan tis goblok nipu ka aing awas kabur Kang aduh rumput itu wir jam dog jang kemarin ini kejar lulus ngajedog wae biasana pejabat nipu rakyat anak pejabat ditipu ku rakyat alah sekali ewang sakarasa ditipu teh teungeuna aya ilmu patih nepi kaburna marukana Panawati Garelo beureun akang kitu apa mana ge diberik saguai goblok bener Kang teungeuna aing bapak aing nyempak gelo ka aing maka jeung rek neangan ka kuas kresna segala rupa Kang Jelema itu gara-gara si goblok tuh kain mainanna teuing teh sadayana pada bubar katawurannya tati nagara Banjar Kancana boga saktianana ieu Bima kalayan Raden Gatot Kaca nya jadi tipu ku Astrajingga iya kasarius di mana di Tumaritis nyaeta ieu Semar Badranaya reuwas margi anu sumping ka Tumaritis daya sanes
yang ngotipati jagat nata raja triloka datan nirata ngademan datan nirata ngademan ay ewuh mangkulingan rana denira naonan sia teh sia teh ka dieu da naonan sia teh kumaha lamun aya nu neuleul sia untung tatangga aing kabeh eueuh sia da geuleuheun ka aing kumaha lamun tatangga aing nempo sia datang ka dieu ai sia Kakang Semar naon bongana Kakang Semar miwarang tuang putra ngadon ngamuk di sawarga saha sidawala aib Kakang Semar palaik sawarga mamangateh teh ngan ulah nitah bebenyit babatok sia nyangka aing hayang sawarga heuh geus tiba heula aing hayang sawarga meuleuh sidik aing keur ngeunah di dieu nyumput buni di nu saang nebrak balik teu ka tembok ai tapi nah dawala ngadon ngamuk ka sawarga sidik aing oge dileleuskeun usaha ku sidawala ieu teh sanes idin salira ku aing dicarek deuleu sia dicarek ku salira dicarek waduh Kakang Semar ayana aing apunten Kakang Semar manawi teh ieu teh salira anu miwarang teh ieu dawala parantos nemboge hei Otipati tuh geuning Semar ayana anak aing geus jadi kitu lah aduh kumaha ieu mah komplit ya naon sia teh cicing naon dawala ya katempo ya jagat raya pramudita arek awut-awutan na teu karasa ieu tensi kriminalitas beuki naek musibah di mana-mana kejadian di meni-meni hawa dunya kaina beuki beda beuki dieu teh beuki hareng-heng kuderengan naon sababna yeuh aing teh alang-alang kumitir ayana aing teh alang-alang kumitir teu ridho nepokayan dunya model kieu naon sababna sabab geus eueuh deui harmonis antara rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna Semar simbol ti masyarakat Otipati simbol tina pamimpin ya lamun ieu dunya hayang bener deui lamun nagara hayang bener deui kudu ngahiji antara pamimpin jeung rakyatna jeung pamimpin teu patugang tongong kaituna manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna ieu mah hare-hare pamimpin ka kidu rakyat kakaler pon kitu deui rakyat kakaler pamimpin ka kidu silelingan sabilulungan ulah pakah hayang-hayang ulah pakah kekeh kabeh kudu jadi ibadah luyu jeung tugas kurang hidup di dunia nyaeta wa maholak ke jinna wal insa illa liyabudun moal pati-pati pangeran nyiptakeun jin jeung manusia lian ti keur ibadah tekadna ucapna lampahna anjeun rakyat kudu jadi ibadah pamimpin kudu jadi ibadah bener nepi ka nongtorogan kieu hare-hare Semar Otipati rek diantep wae sok ayeuna simbolkeun deui ngahiji deui antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna jadi kekuatan anu luar biasa lamun ngahiji antara pamimpin jeung rakyatna doh laras ngerti timalan laras nu ngadak dawala teh emut di bumi alam margi anu kaluar cahaya gilang gumilang
daya sanesnya teh teh Sang Hyang Tunggal Ramana Semar Badranaya sareng ieu teh pati jagat nata raja triloka nur cahaya sesekaringan nur cahaya sesekaringan sakaya hilang gumilang sapisan Bapak yang lu masa dewe jang tina kanya abdi Bapak ieu teh tina kahariwang abdi ngalamun heuh jang nuhun saolah-olah dielingan takening kitu otipati tinggalan Kakang Semar yuk urang ngahiji deui supaya nuju nagara nu subur makmur gemah ripah loh Cinawi aman santosa kerta jeung laharja nagara madani mardotila cu heeh sagal rupa kajadian kudu jadi hikmah kudu jadi ilmu keur urangnya ucu mudah-mudahan jadi contoh ngahijina rakyat Kuningan jeung pamimpin Kuningan ngahiji paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan gotong royong disebut mah jajang sakit we tua sapara kanca hapunten tina samudaya kalepatan ageng sumawonten alit sakali deui mudah-mudahan sadayana emut kana kewajibannya tangga bayar pajak tepat dina waktuna cuk sakitu cak ti putra Giri Harjati Pamiarsa